Ka ngajasa Markondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun penting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina di langit bulan Caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun ta bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran ku kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan ka dieu keun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitab nu hese sapu tangan dikadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum al-maghfurah Ki Muhyiddin. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah Mantak aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter manya Allah ngangkat wali na bodoh moal bisa jelema eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, itu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, itu setiap nabi pasti rasul. Itu umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih asana ieu mah sedih ka bawa paeh emang kunaon harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jang penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirna kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah jakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah jakiana teh teu kahibur dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah jakeuna teu kahibur ai teu kahibur kabelah dieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi Bahlul teh kan edan nya edanan Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul lamun di lembur mah nya mah edan kadeuna ku budak leutik di hareureuyah budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh
asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan pan ari ieu mah edan asli edan asli edan dunia edan cewek edan tengarana edan asli aya kacaritakeun ya aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan itu kadang-kadang nyana ngomong nama lempeng doh nya edan lempeng ngomong ih coba ge tanggap nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana mah tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang tapi lamun ke cerita syariat cerita agama lempeng nyana mah coba orang bawa ka ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja emang raja kunaon matak dinasehatan iya nyana sediheun boga anak harapan nana lalaki prak awewe haju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos kitu mah siap tah Bahlul naon kira-kira na kukudangna jika diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan ditu tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere naon bahkan aing nu kudu mere ka raja embung aing mah dibere ku raja emang kunaon kaganggu awak aing kaganggu hate aing buh ieu sia siap nasihat siap coba tapi sia Bahlul lamun sia bisa nganasehatan raja berarti bener sia jelema tapi lamun sia teu bisa nganasehatan raja setengah jelema sia ya tuh kumaha engke bae sakira hayu-hayu sepira nganasehatan ieu ya kiai bararisan nganasehatan saudara kabatur mah bener nyana mah pan salah cek si Bahlul tah ngomong bener bae deui jelema ieu tungtungna mah tukang ceramah kasinggung bae tenang lul si Bahlul ka istana tuan raja di bejaan aya Bahlul edan naon ka dieu maksudnya supaya ngahibur tuan raja aing kudu cager ge teu kahibur komo kudu edan teu kitu tuan raja kadang-kadang nu edan bisa naon kitu nganasehatan bisa ngabungahkeun bisa ngahibur urang neuleuh di jalan betah di jalan urang keur naik mobil nya tah ieu jeung ieu teh paranti dibawa ku kula ieu teh dua ieu tilu teh jeung hiji deui sa mobil teh kula mah asal di mobil be nanggap nyana bae nyana sebab urang mah pikiran ka ngaji nyana mah ka Bali manya dek ngaji si iraha urang ka Bali cenah naon sia ka Bali kolot-kolot goblok cenah atuh neuleuh pemandangan tolol teh coba dek ngaji nyaritakeun Bali pan ieu bener setengah jelema kan tapi hiburan tak kunaon mah masyaallah aja lamun neuleuh nu edan di jalan teh aya awewe ngora keneh hajut teu make calana nya nama lalaunan cenah mobilna lalaunan dek naon sia teh neuleuh nu edan tapi resep goblok ngaranna lain normal edan kabehan nah atuh tuan raja ikut kitu batu coba ka dieu nu edan bawa kupong gawan Assalamualaikum cek Bahlul dicek raja assalamualaikum bener berarti kan tedan kan waalaikumsalam iya Bahlul mohon cek Bahlul edan kan leuwih ti edan naon leuwih ti edan cek raja-raja geus deuri bae nya leuwih ti edan berarti bolona lima raja bolon sia tuan raja tuan raja bejana cenah ayeuna keur pusing bae musingan naon anak lahir harapan lalaki ternyata cewek ternyata awewe emang
bingung bete sesuai jeung harapan ulah boga pikiran kerajaan penting hadiah di Allah hadiah di Allah ge pokona mah aing mah hayang lalaki urusan jadi raja jeung henteu teu mah lain masalah penting lalaki aing hayang lalaki bandingkeun ieu hadiah ti Gusti Allah anak awewe sehat pinter jeung boga anak lalaki kos bahlul edan mending mana iya tuh mending anak aing jeung makana cenah dipeluk bener oge cek bener siap bahlul cek teh atuh aing daripada boga anak lalaki kos siap atuh mending anak aing awewe waras makana agak satu ya bener bunga kabuka tah hatenya na oge teu setiap boga anak lalaki bunga orang kos si eta mah atuh ulah-ulah kos si bahlul urang boga anak kos si ieu atuh puyeng atuh puyeng masalahna urang lamun boga anak 12 nurut kabeh titah ngaji daek titah sakola daek dagangna untung bae kan ngeunaheun kakolot teu ngalawan komo ka Gusti Allah 12 ge hampang coba urang boga anak hiji badung kos ieu bang Masya Allah puyengeun ieu kuari ge teu geus inget ka bapak emak ieu mah ingatan jana mada makana tuan raja kahibur bener cek tah nu hese ge mukakeun hate pinter tinggal pinter kiai tinggal kiai teu bisa mukakeun hate mah hese tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate ketika dagang terbuka dagangna mukakeun hate ngaranna ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka truk hatena ketika dek Allah bisa bukakeun hate tamahal teh jelema kos kitu teh dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya kitu mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur nah ieu bilagah nah tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah nah ieulah bahlul akhirnya bahlul bisa ngahibur raja ku kaedanana berarti kan teu edan nu sabenerna mah ku bahasa saeutik tuan raja bisa kabuka jeung kahibur maka sering bahlul dipanggil ka istana sakadar ngahibur raja bae euna bahlul aing alhamdulillah ku gara-gara sia aing kahibur cak tuan raja coba bere deui aing nasehat daun tuan raja coba bayar nasehatan ya nasehatan coba supaya terbuka hati oh atuh lain di istana ngan nasehatan di mana tuh ayo tuturkeun kula ayo diajak tuan raja dibawa ku bahlul nasehat terus di kota juga pangkampungan ke perkampungan cek tuan raja dibawa ke mana aing bahlul hayu bae cenah hayang dinasehatan ayo brus ka kuburan bahlul sia da naonan ye nganasehatan mah kudu di dieu maksudna kumaha ye raja tuan raja terlalu cepat hayang nyieun sorga di dunia teu inget sorga di akhirat eta lain tina batu ternyata tina emas jeung perak batana pondasina lain tina batu kali anu ti gunung nan Sindur bahlul nyawa ke gunung Sindur tolol cek bahlul lain batu gunung ti gunung Sindur lain ternyata batu pondasina di sorga mah iya adalah tina mutiara kentengna tina emas perak mutiara jeung sajabana terlalu cepet lamun urang hayang boga imah cara di perumahan terlalu cepet urang mun hayang boga imah cara istana terlalu cepet lain eta
imah urang mah engke sabada kiamat. Cak raja bener oge pan edan tapi kieu nasehatan. Hei sia mawa aing ka kuburan deuk naon tuh balul? Kieu maksudna. Ieu teh tadi jero kuburan. Ieu teh istana. Kuburan kadeuleuna tapi istana. Ngaco sia bahlul. Iya tuh lain bahlul tuh gaco mah. Cak raja puyeng aing jeung sia. Maksudna naon? Ieu teh kuburan kadeuleuna. Tapi ternyata istana ya teh. Coba jelaskan. Kangjeng Rasul di Madinah katinggalin nama makom tapi horeng jadi istana. Para sahabat Sina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kadeuleuna nama di kuburan luhurna di jero nama jadi istana. Para aulia Allah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Athaillah, Imam Qusyairi jeung berbagai wali-wali Allah, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki katingali nama kuburan tapi di jero nama istana jeung berbagai ulama-ulama salafus sholihin, ulama terus sampai kiamat kadeuleuna nama luhurna kuburan jero nama istana. Lamun lain wali jeung lain ulama tanya ka awak sorangan, raja kira-kira iya tuan raja mun paeh istana apa siksa? Si nyinggung aing. Iya tuh lain bahlul lain gitu mah. Aing mah bahlul sekian aja. Atuh aing mah meureunanan, meureun narakanya. Atuh emang kunaon tuan raja nu mantak boga kayakinan neraka. Duit rakyat ku aing dileg-lega be. Ieu mah raja lain nu kuari mah tuh lain raja bae RT ge kitu. Sial teh bahlul. Masya Allah Karim. Omongan anak nyelekitkan hati tapi bener. Bahlul wali Allah edanan nu kuari mah nu edan wawalian. Dah ieu bae ge KTP-na KH. Ieu KH nya tukang karung KH. Boloon teh si budak. Pajar Kiai Haji horenganan karung hejo. Akhirnya nuka nasehatan teh lain bae raja. Ternyata penggawana mun kiwari mah menteri-menterina jeung sekitarna bener oge nya. Ucapan bahlul kadeuleuna mah kuburan, jero nama meureun istana ahli Allah mah. Tapi ai ieu pamarentah nu lain ahli Allah, ai ieu jawara nu lain ahli Allah, ai ieu pedagang nu lain ahli Allah. Komo bangsa kufar musyrikin munafikin mah bah. Geus wadanta mah boro-boro sore kata mah jahanam geus aya di jero kuburan. Bener oge ieu. Ulah kafir, ulah munafik, ulah musyrik, urang sebagai mukmin, tapi mukmin asin. Meureunanan urang di jero kuburan siksa. Cik bahlul ai karasa mah ku sia. Benernya si bahlul ieu. Ai jelema mah edan. Tapi horenganan hebat. Geus, kuari geus kana sehatan aing di kuburan di kumaha ge. Balik deui ka istana ka ditu. Deuleuan ku sia istana bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan ku sia tah perumahan imah sakitu agrengna bakal nyalametkeun teh moal. Deuleuan teh ku sia gedung-gedung nu menjulang bakal nyalametkeun teh moal. Urang liwat ke Jakarta tuh hotel masyaallah puluhan tingkat. Urang mah lamun urang lewat ke Jakarta deuleu hotel eta teh saha nu ngeusianana. Kula masuk bau kipirian kitu ja. Ya sieun mah datang ka kiamat ge jeung moal. Atuh moal atuh jahueun kartuna ge teu jahueun meuli da sabaraha duit. Janya nama ai ka Jogja bae teh asup ka hotel, lain hotel teh mah kos kitu mah. Anu Masya Allah Karim. Ini bahlul muhara. Bahlul geus datang ka istana teh. Geus, wari istirahat lah, istirahat di bahlul. Balik ka imah, nya nama cumplang campling. Cumplang campling. Kadang-kadang di bahlul asup ka gunung, di gunung aya guha. Asup ka jero ditarungguan ku jelema. Boh loba di luareun guha teh nungguan bahlul. Ai kaluar teh ti liang, kos lain jelema. Percis penghuni gunung, hewan-hewan. Sebab laut beungeut geus teu kadeuleu siga beungeut jelema pakaian cumplang campling
keluar ti liang gunung. Nah mau dipandang lain jelema padahal wali Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah loba di Mekah. Kula caritana ke Mekah jeung abah sebarakali 2 kali bareng ngobrol di hareupeun masjid tas umroh. Baheula maja naon garang-garana pasar seng teh di dinya tas umroh teh urang dariuk bae-bae nyahi ngomong kieu ieu nu karasep bacan puguh ahli Allah sia ka kula cek almarhum abah tu nu harideung ulang Afrika tu nu harideung urang Takroni urang Ethiopia tah lobana mah wali nu harideung kos kitu nu urang ijid anu mantap ieu kan dipake ka ijid ku jelema bawa wali ya. Iya itu jelema teu resep dengan nyana ieu ieu wali kajen ku kumaha ge walingi mah. Masya Allah tah bahlul teh kos kitu keluar ti liang ge bahlul ditarungguan ku jelema loba. Masya Allah tidinya sholat Allahu Akbar ti jam 8 sholat euleun zuhur cek jelema urang kumaha ngobrol aja si bahlul euleun zuhur langsung tas zuhur menghadap kabeh ketungguan cek sholat teh Allahu Akbar eureun asar si bahlul kumaha ya bentas asar lagi hangkeut datang ke jam 5 karak sholat mantan sholat wiridan baca Quran eureun maghrib ditoel deh kayak baluk keheula sakedeung cekna Allahu Akbar sholat awabin 20 rakaat datang ka Isya cek anu datang ka dinya isi urang nonton sholat nonton sholat mates Isya juga teh pada ngobrol deh kayak cara kula boga wiridan heula talar pan nya nama Quran ai sia malam yakunil kan pohoan ya 5 juta ya lam yakunil hayo ya lam yakunil aing wani mere duit ya kudu percayaan panghese-hesena cek kula lam yakunil pohoan bae innal ladina deui atuh kamari diturunkeun jadi imam Jumat sabihis poho ngaku sia datang aku hari tadi jadi imam deh aing ngegeter bahlul matalal Quran hafizul Quran bahkan Bukhari katalah Muslim katalah kula papanggih kula ye waktu ka Mekah harita nu heran lain lobana jelema karasep jeung garorengna lain hiji be di Masjidil Haram aya nu buta tapi maca Bukhari teu daek poho datang ka ayeuna an anu golan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke disurahkeun berangkat teh an anu golan Nabi ya Allah cakula eta nu buta tarar Bukhari urang mah ieu nu cekas mata boro-boro Bukhari lam yakunil masyaallah kuliah kadang-kadang wala ana malulu wala antum ana pamanggih kula di Mekah saumur hirup encan pernah manggih deui ditongton dideleukeun didengekeun ku kula jeung almarhum abah masyaallah cek abah nu buta talar Bukhari masyaallah kari mantak hayang ziarah ka Imam Bukhari kungsi ka makam Imam Bukhari ka Uzbekistan urang ziarah ka ditu dihormat ke urang Uzbekistan sebab penemuan yang menemukan makom Imam Bukhari adalah Bung Karno ziarah ka ditu urang lila kula mah di jero teh sebab aya opat tegedep beus setiap beus asup ka leutik tempat da keluar kula nu mingpin di jadi lila kula mah di jero teh sieu mah hampir teu asup teu meunangeun pajar lain orang Indonesia begitu arasup yang ini jangan ceknya emang kenapa ini orang Takroni yang ini lamun kukula tadi betot ba Indonesia hadza sawa-sawa Indonesia cek kula teh sarua oh Indonesia la hadza wajah Takroni juga ada di Uzbekistan mah masyaallah awet teh gareulis gelis irung mancung
rata-rata bulu mantak bareng bulu matana berhenti, rata-rata senyumna Masya Allah, kulitna putih lain, berem lain, hidung lain. Ya Karim, orang Uzbekistan pohara garelisna ieu si ieu embung balik barang deuk bakal odek di meja. Emang udah bogoh jasa atuh lain sia nu bogoh, itulah bogohan tante. Ulah mikiran sia bogoh kayak itu nah nya atuh balik sia mantong. Tapi geulis ge teresep kumaha teresepna teu mikih barodo. Sementara ieu mah setelah dijajah ku komunis halal hancur ngadengkeun carita anana ceuri kula di ditu. Kunaon eta hese di ditu mah teu ngisang geulis tapi teu ngisang meper itu cai loba tapi teu digunakeun karena encan dididik meper make batu make tisu jadi tas ngising teh meper set ieu ge ngilu atuh ngilu jasa urang ditu ja WC na ge we da caian di mana bae ge atuh sarua milu nuturan urang ditu ieu cenah nuturkeun urang dieu we set di kantongan. Nah, ya cerita Imam Bukhari, Masya Allah, batur seperti itu. Nah, Bahlul hafizul Quran. Gusti Allah batur mah kumbung-umbungna di kiai-kiai, kumbung-umbungna dijadikeun jelema di negara edan. Bahlul, cek raja. Coba saya ngomong dengan nasihatnya supaya aing kahibur Gus ya. Kieu tuan raja ieu dunia fana artina fana rusak bener tapi nu pangrusak-rusak nama hate manusia nu ngudag-ngudag ngeresep leuwih rusak di batan dunia fana hancur rusak intikal poe ieu di leungeun urang isuk bade leungeun batur isuk page teh leungeun nu sejen rusak akhirna nu paling rusak hate jelema nu resep kana dunia. Bener oge sia Bahlul ngomong banyalah si edan bisa kos gitu ya kaedanan kula seperti eta aya deui akhirat nu bako akhirat anu langgeng tapi hate jelema anu resep ka akhirat leuwih bako batan sorga batan akhirat sorga yani akhirat bako tetep langgeng hartina walaupun didamel ku Gusti Allah makhluk eta teh tetapi jang nyadiakeun ahli-ahli Allah. Nah hate jelema nu resep ka surga leuwih bako leuwih hebat leuwih agreng leuwih istimewa batan sorgana tah kaharti ku aing Bahlul aing kitu mah cek nya ndeukeureun we jadi raja aing nurutan siapa edanan tuan raja ulah sabarangan lamun nurutan kula edan beneran sih. Siun raja pikir bae jeung inget-inget bae ku tuan raja dunia fana rusak paling fana jeung paling rusak hate nu ngudag-ngudag dunia akhirat sorga bako yane tetep tetapi hate jelema nu ngudag akhirat nu ngudag sorga etalah leuwih agung jeung leuwih tetep pikir ku tuan raja tenar bahasa Bahlul sanagara Baghdad saat eta Masya Allah ternyata diabadikeun diunggal kitab-kitab thariqah diunggal kitab-kitab tasawuf bahasa Bahlul bener bae jadilah kuari urang bisa ngaca dunia teh rusak nu leuwih rusak hate jelema tidak terkecuali apa pejabat apa petani apa pedagang apa kiai nu ngudag-ngudag dunia leuwih rusak batan dunia ngudag dunia keagungan kemuliaan jabatan materi leuwih rusak kejadianan aja lemah hayang jadi gubernur apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi presiden apapun yang terjadi leuwih rusak hayang jadi RT bae kuari mah acak-acakan leuwih rusak tetapi lamun jelema resep ke sorga teh bako sorga teh tetep hate anu resep kana sorga caki Bahlul leuwih agung leuwih mulia leuwih istimewa batan sorgana geus teh hayangeun di dunia mah
Ihi edanan sote jero hatena hayang akhirat, jero hatena hayang surga. Lamun urang geus hatena hayang ka surga pasti mendekat ka Gusti Allah. Mimiti jadi alim naik berarti ka belah ditu nama tina alim teh ka dituna teh jadi sholih, tina sholih naik ka belah dituna jadi wali. Lamun geus jadi wali Allah bakal mere ka rumah cak Ki Bahlul. Bahlul sia ulah sok ngomong bae coba tembongkeun ka rumah sia. Sia bangunna ieu lain jelema edan sia. Ih, tanyakeun ka batur edan. Ngan aing mah lain edan dunia, edan Allah. Nu kadeuleunan naon ku aing ngan Allah bae. Ngan sia mah moal karti. Coba Bahlul. Tembongkeun coba ku sia. Naon coba kaistimewaan sia? Ih. Engke bae lamun perang. Engke bae lamun perang kula milu kebeneran rencanana saat eta sabulan deui bakal perang ngalawan kafir. Akhirnya terjadilah peperangan mukmin jeung kafir. Ilu Bahlul hei perang di medan laga pohara. Kafir mana anu henteu kena pedangnya na. Tapi satu ketika kudana kena panah set golepak paeh cekel ku Ki Bahlul paeh sia kuda aing bakal paeh geus beresan perang. Sedangkan di medan laga kaimah jauh kira-kira bangsa sekitar mun kuari mah 100 kilo kan kudu naik kuda naik onta himar ieu paeh kudana. Bahlul ieu urang lalakon balik teh ka ditu teh 100 kilo sia deuk naik naon naik kuda kuda sia mana eta paeh kumaha di hudang endek ditumpakanana aja kuda paeh kumata sia paeh kumata aing ge hirup tapanana lagi lain hiji ulah loba omong langsung barali kabeh siap-siap panglima geus ngumumkeun segera kita pulang dengan kendaraan yang kita miliki yang kendaraannya mati maka ikut dengan kendaraan yang ada. Dahlul neuk milu ka mana? Moal milu ka mana ini? Sia balik kumaha? Naik kuda. Dasar Bahlul sia. Edan teh dipaksakeun sia mah. Sia teh aing nu edan saja. Sia teh aing nu edan. Ye. Aing nyebut ku raja disebut edan padahal mah edanan nyana. Raja ka aing nyebut sia Bahlul edan. Cak teh aing mah edanan raja. Itu aing mah jelema bener cinta Allah. Raja cinta dunia edan bener. Geus loba omong cak raja teh balik ayo. Akhirna didelegeun ke Bahlul. Usap kuda. Udah sia hamba Allah aing hamba Allah paeh teh ku Allah hirup sakedeung atuh sia hirup udang kuda geus wing tumpakan sia balik ke mahnya kabeh ulah teu kaget Bahlul bisa hirupan kuda atuh ai kitu mah engke mah urang bapak urang lamun paeh maningan kaki Bahlul ditiup ku nya harirup deui hebat Bahlul bahasa bae udah perhatikan ku kamean si Bahlul balaguanana cenah kuda bisa hirup deui heran aing mah kaki biasa bae 100 km datang ka ieu mah papa ku anakna bah salamet alhamdulillah ya cekel ye les kuda ye aju bawa ka ditu ka leuweung emang kunaon kitu kubur ai abah sok nganaonan kubur daripada paeh di dieu engke bau bangke gegeran ieu mah ngan sakadar injeuman da Allah injeuman naon pan ieu mah kuda abah injeuman hirupna teu kaharti cak anakna ye ieu mah lain kuda abah kuda Allah kamari dibeli jadi nu abah ngan hirupna abah nginjem deui ka Allah beuh bisa nginjem hirup Bahlul Masya Allah bahawa ku anakna ka leuweung nu kira-kira teu baueun barang kira-kira cak anakna di dia ya kuburan mah ye geus moal kaambe ku masyarakat gelepek paeh kuda cak anakna ya bener ieu mah paeh kuda aju kaparangi ku ahli-ahli anu perang teh tadi keur naon sia ngubur kuda aduh
Aing heran ka Abah sia. Emang kuda paeh bisa ditumpahkan? Emang paeh ti ditu kene. Kudaon eta cek bahlul pansia hayang neuleuh. Hayang neuleuh kemonesan tah. Ahli Allah mah, ahli Allah. Seperti eta. Aing lamun lain nganasehatan ka sia, nganasehatan ka raja, moal aing geus kitu kan kulantaran aing geus kaadong ti nganasehatan raja tah. Engke di akhirat hayang naon? Di dunia bae di dunia geus kitu. Di dunia bae geus hayang naon bae bisa. Komo di akhirat tuh ulah ki bahlul teh mah di Baghdad. Zaman beladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Syujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebutna teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkat kan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Syujai berangkat lempang pan baheula mah tengah-tengah leuweung ka ditu jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji di dinya mampir korenganan mampir di dinya pamajikan nu boga warung paeh maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal cek atuh ninggal moal diceun ceurikan nya moal hirup deui lain kitu kira teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana yes macem-macem geus ieu mah santri kan cek tukang warung cemuhun anak maya dinya saya ngada wudu orang maca yasin kan tiluan we Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Syujai Tasikmalaya langsung maca yasin beres maca yasin tadi lu balik lalagaan weh ieu lamun ditepakina sok hirup sok hirup aya tah batak lain leutik-leutik kiai Mama Gentur mah Mama Kresek jeung Mama Sujai meh ditepak naonna tepakina coba aku sia tepak ditepak kan ku Mama Syatibi plek plek ieu embun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki je bisa hudang deui atuh hirup deui cenah biasa we kitu hudang deui je tapi kumaha cek Mama Kresek tapi lamun ditepakina sok paeh deui coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pake lalagaan Mas santren kene geus jara di wali nu mantap teureun-eureun uzara ka Gentur teureun-eureun uzara ka Mama Kresek teureun-eureun uzara lamun lain incuna jara di Muhammadiyah mah disertop harita ku incuna Mama Sujai mah kula jarah kadinya dipertanyakeun harita tahun 81 tahun 82 teu meunang kitab bapana teh diasup-asupkeun ka kolong ditindihan jara di Muhammadiyah ka karak ayeuna we eta kula jarah deui tahun kitu 98 jarah deui kadinya jeung ti Banjar geus diterima salah sahiji incuna nunggus masantren ngalang buana nyieun pasantren ahli sunnah wal jamaah dongengnyana alhamdulillah cenah ayeuna kukula di perangan Muhammadiyah zarah boingeun makamna geus bagus Mama Sujai lain leutik-leutik jelema anak nama jarah di Muhammadiyah atuh sah ai kitu mah mamana luhung anakna boga yayasan can sabaraha tah mah can sabaraha batur mah jadi Muhammadiyah jadi Wahabi jadi Persib Masya Allah Karim nah keur carita ahli Allah Bahlul urang nyaritakeun Bahlul inget ke mama nu area di urang Masya Allah ulang lamun nyaritakeun Ki Muhyiddin ilmuna dina impianana kan hebat abah kula sok ngadongengkeun harita teh cenah masantren ngan biasa bae kabelah dieuna ngimpi dina impian teh kapanggihlah jeung hiji kiai wali Allah akhirnya dibere cai jadi pinter Ki Muhyiddin berarti adina Kiai di dina Madin apa lanjut kakaknya tuh babah kula mah pan di ditu di kosami masantena nah kabelah dieuna ngaji sama Markondi
Abah teh di Ki Muhyiddin teh kapan keluar masa tibi atuh mantekna luar biasa beuh samarkondina luar biasa santriku lagi gitu pagahan mantek mantek kore martil di bawah bae jeung ragajina malah mah tah begitu ngaji pandi takrir baru takrir di Ki Muhyiddin mah almarhum almaghfur lah mun takrir teh lain di deuleu takriranana langsung abahku lagi jadi langsung kula ngaji Samarkondi ngaji Sulam langsung tarana le takriran kuari mah masantren ka Wardoy masantren ka Ciberem beh takriran sabeca teu muat atuh magahan teh takriran nu masalah sih kan ieu carita otak bae leungit mah leungit takriranna mal magahan ngaji kunaon ieu prebe takriran leungit teu magahan ngaji Ki Muhyiddin abah jago jasa kula inget ngaji di almarhum abah deh mantek teh kauluh kauluh teh komo cenah Ki Muhyiddin mah emang kumaha satu ketika ngaji Samarkondi poho meureun leng masya Allah encan anggeus wallahu a'lam bishawab geus eureun peuting salat meureun Ki Muhyiddin almarhum ngimpi kumaha ngimpina neuleuh langit bulan caang 14 tanggal 14 turun ke handap set nyanana dina impian sare dina impianana nyana nu ngimpi tapi di jero impianana nyana sare turun da bulan datanglah ka dieu plek hudang barang hudang aya sapu tangan di luhur nang saha eta sapu tangan dibuka masya Allah isi sanu mah sapu tangan geus teu pikiran kana ilmu memikiran teh isa impian kok bisa nyata turun bulan ka dieu ternyata aya sapu tangan geus we teu boga pikiran kumaha kunaon eta sapu tangan teh diasukeun ka dieu maca kitab nu kamari dek diaji teh Samarkondi poho dikitukeun tah si sapu tangan kadiekeun dibirikeun bae asal maca kitab hese sapu tangan dikadiekeun jadi bisa asal maca kitabna hese sapu tangan digadiekeun bisa eueuh nu teu bisa eta almarhum almaghfur Ki Muhyiddin tah teangan sapu tanganna di mana maksudna lamun ieu misalna maca kitab nya mah hese kabeh pan atuh meureun sapu tangan ge taluk aing ka sia ya itu mah nu hese teh hiji dua ieu mah kabeh mong cek sapu tangan itu sapu tangan masyaallah abah dongeng ahli Allah teu sambarangan komo urang nyaritakeun Abu Yat Cidahu masya Allah kula bae ngaji kadinya di benak hate teh di benak aya nu ditanyakeun masalahna aya hiji kiai ngaharamkeun make cincin haju kula nyaho ala kadar dina Bukhari jas sunnah nyaho dina fikih teh jas sunnah cara makena geus santri mah tugas jelas tapi kiai ngaharamkeun akhirnya nek nanyakeun ka Buya ngaji malam Salasa harita teh masya Allah eta Abuya ngaji malam Salasa eta ieu cinggir datang ka dieu make cincin kabeh di dieu ka dieu make cincin meureun suku mun kadeuleu mah dicincinan kunyana nyurah kikieuan bae nyurah kakula deui terus kai ieu guru Buya kai dah nyurahkeun teh pan Buya mah kitu nu dibaca mah ieu surah malain kan Buya mah kitu geus kajawab geus berarti henteu teu haram ayo ka jempol-jempol make cincin eta ahli Allah mah geus katebakeun gimana cerita lain keur agul cerita katebak nebak ku kula Buya kula lamun berangkat kan di dieu teh jam 11 kadang jam 10 daripada ngalamun sok maca Yasin keur katalar keneh kuring teu maca Waqiah bagi kolot jadi bagi poho lam yakunil teu kasalah si ieu tabarok gitu lah osokos gitu tah kunaon tah barang datang kan di surah ku Buya bener di mobil maceknya daripada ngadengekeun lagu daripada ngobrol teu paruh atuh mending maca Yasin tabarok Waqiah jata mah aing berarti kan nyahoeun mantap kula sok nebak ka si eta lain deui budak hayang kawin bener bae atuh naon malancrit pan ieu na mancrit teu mancrit parfum ge lain sembarangan set berarti ieu bar balek dodolog ieu makan kata tah ieu keur carita ahli Allah bahlul mah eedanan ahli Allah teh kuari masya Allah karim ngangsong-ngangsongkeun diri
lain goreng emang hese tipikal tipe wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Malam ieu urang di dieu ngahaolan ahli Allah. Nu dicaritakeun ahli Allah ku urang, abeh naon? Urang kasinaran ku ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Dongeng politik capek, dongeng ekonomi teu kebedag ku urang, dongeng budaya moal aya anggeusna, tapi dongeng wali-wali Allah seputar ahli-ahli Allah nyelecep kana hate siga nu edan padahal teu, siga nu salah padahal teu. Omonganana sakecap nyata, omonganana tara diatur ahli Allah mah tapi jadi kenyataan. Terus sepanjang masa aya bae, sepanjang aya waliullah moal waka kiamat teu kudu dicaritakeun ku kula ucapan-ucapan Kangjeng geus arapal urang. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahlul can anggeus ya bahlul loba kene masya Allah. Iya kadang-kadang nurutan bahlul si bahlul mah pandahar bae nama dahar bangun aya jelema dahar bae. Nah iya ge sarua nya nama aya jelema dahar bae atuh bahlul beneran ieu mah ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahlul dipanggil deui ku raja titah ngasehatan. Ditanya bahlul, aya teh si loba jelema waktu maneh kaluar tah ti guha henteu siga jelema aju salat bae, eta naon maksudna? Cek bahlul, cinta Allah tilu rupa. Hiji cinta Allah, cinta datang ka kaedanan geus di mana bae iraha bae pasti ibadah nu nyana resep, deuk salat bae, deuk puasa bae, deuk maca Quran bae, deuk zikir bae, urusan nyana moal aya waktuna sebab teu kakurung ku bulan kebeurang jeung peuting ku waktu. Itulah cinta Allah datang ka kaedanan majnun lillah. Nomor kedua, ku anfusakum wa ahlikum naro, sieun ka neraka mantak ibadah teh. Sebab di neraka teh aya kalajengking neraka, sebab di neraka teh aya kalabang neraka, di neraka teh aya orai neraka, hartina diciptakeun tina seuneu. Berbagai hewan-hewan nu urang sieun diciptakeun ku Gusti Allah tina seuneu. Sanggup urang ka neraka model kos kitu? Kakaraku kala dunia ge, kakaraku kala jengking dunia, kakaraku kalabang dunia, urang geus sieun komo engke diciptakeun tina seuneu. Ku anfusakum wa ahlikum nar, aya jelema ibadah ka Gusti Allah sieun ka neraka. Nomor kaduana ibadah ka Allah resep kana surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, cek Ki Bahlul. Kasalametan keur aranjeun kabeh. Salamun alaikum bima sabartum, ku sabar di alam dunia, dibere gering sabar jati Allah, dibere sehat sabar jati Allah. Hartina pake ibadah bae ka Gusti Allah, sabar tina maksiat ditinggalkeun, sabar dina taat terus bae. Bima sabartum fa ni'ma uqbadar, surga pang bagus tilu rupa bae sakitu hirup teh cinta ka Allah teh. Nomor kahiji cinta ka Allah majnun lillah, eta mah geus hese caritakeunana. Nomor kadua cinta ka Allah teh sieun kana narakana. Nomor katilu ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep kana sorgana. Pilih ku Tuan Raja deuk nomor hiji, deuk nomor dua, deuk nomor tilu akur. Nah, nu mantak kiai-kiai peuting hararudak eta teh naon? Mungkin resep ka sorga, mungkin sieun ka neraka. Urang milih nu mana? Urang lamun nyaritakeun seputar ahli thariqah, Ki Abdul Karim, Kiai Asnawi, jeung sajabana, eta mah jelema geus lain sambarangan. Ja Ki Abdul Karim pan bisa hiber ti Mekah ka dieu. Ieu ge kadang-kadang hiber. Pernah nyana hiber nurutan si Asnawi, set anu ngajepret ragam. Mantak lamun dia udah dibuka pitak loba di dia urutkeun. Tah eta bagus teu caritakeun mantak Maulana Hasanuddin di ziarahan atuh panahin sambarangan jelema. Itu Syekh Syarif Hidayatullah wali sanga eta mah anu majnun lillah, dongeng nangis maraklum. Ieu bae tingkatan kadua, urang mah cinta ka Allah, ibadah ka Allah, sieun ka neraka, eta ge geus termasuk. Ketilu urang ibadah ka Allah, cinta ka Allah, resep ka sorga. Nah, mudah-mudahan urang kabeh anu kumpul di dieu kahibur ku dongeng-dongeng ahli-ahli Allah, ku dongeng wali-wali Allah,
supaya orang bisa mawas diri introspeksi. Urang nyaritakeun Bahlul bae muhasabahna encan didongengkeun. Jang seru lobah pisan dina kitab-kitab thariqah caritaan Bahlul. Na ieu mah ala kadar sakijang mengenang ahli-ahli Allah malam ieu ulah disangka Kiai Yusuf, Kiai Madin jeung kiai-kiai terumpak sinang haladir sebenarnya. Haladir. Nu nyaho nu hadir da atuh ahli Allah. Jaki Bahlul ge pernah ngajakan babaturanna ka kuburannya nama ngobrol panjing ahli kubur. Lain zarah, urang mah zarah ila hadratin nabi ila ruhi. Urang mah kitu. Bahlul mah lain. Kumaha kabarna? Baik-baik saja. Itu ngobrol jeung ahli kubur teh ya. Ngobrol kumaha kabarna si anu, kumaha kabarna si anu, nyahoan. Masyaallah karim ahli Allah. Mendaki Hairun abah kula putra abah kula putra daun kira-kira melikirwa pintu Ki Hairun mah liwat baik aja lembut eureun aya ahli teluh di dieu kajian kuku mah ge kaambe teangan kunyana sia boga ilmu teluh henteu aku sia piceun ilmu teluh sia ih henteu can jaduk kumaha sumpah ulah make sumpah-sumpah sia dilaknat ku Gusti Allah. Ya Allah Kiai banyak kula kudu susumpahan kadieu sia sadia cekel leungeunna kala luar getih ti unggal pori-pori ngaku sia kita Kiai kaambe tuh sia ge iya mun liwat kalembur bangun aya jahe di wah kaambe wah iya makan SMS tadi geus aya di goblok sia mah masyaallah ieu mah ahli jurig berarti kan. Lah urang lamun nyaritakeun ahli Allah tergugah hati urang beuh komo nyaritakeun Baghdad Tuan Syekh Abdul Qadir bisa ngahudangkeun bisa ngahirupkeun hayam teh ya ulah-ulah ki Bahlul ulah ki urang Tuan Syekh Abdul Qadir nu sejen pararisa kula lamun nyaritakeun aya babna saha wali nu bisa ngahudang-hudang ngahirup-hirup nu pararaeh boh manuk boh hayam boh kuda boh wah eta kitab la pohara begitu dibacaan Masya Allah karim iyalah tipikal ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala kumaha sih hayang jadi kos kitu beteung dijaga ulah sok ngadahar duit ti polisi sakitu bae emang kunaon gitu lamun urang ngadahar duit ti polisi engkena urang teh di jero beteungna aya nu maen priwit dan lain-lain sebagainya lah geus arapal ieu sakadar hati-hati bae komo di akhir zaman capek teu kudu wiridan sebenarnya ngajagaan tina eta bae ge insyaallah urang boga ilmu hayang manfaat teu kudu wirid nanaon teu kudu ngajagaan kadaharan ulah ngadahar duit nu kos kara itu insyaallah capek pas kitu teh capek masyaallah karim nu urang mun nyaritakeun kiai ulama nu mantak hararebat hebat teh lain bisa hiber lain bisa nepak sancak hebat teh manfaat ilmu ngajaga kadaharana komo kiai proposal mah nanaonan teu salah ngan teh jadi ahli Allah teu salah ngan sakadar neangan ilmu jadilah ahli ilmu ilmiah atuh bagus ieu mah keur carita ahli Allah pan lain deui gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang doakeun almarhum almaghfurah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana mudah-mudahan dilegakeun jeung dicaangkeun kuburanana keluargana mudah-mudahan dibere kuat neruskeun sepak terjang almarhum almaghfurah sehingga bersinar sanajan deket pasantren Batur. Oh masalah itu udah pesantren kene pesantren gering zahir batin teman dah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan dibere naimul qabri ku Gusti Allah jelema masantren can mulaluy khususiyah ge geus diinkaran kagarat mondok doang jadi pergunjingan ai si Asep budak wari eueuh ti permukaan hilang ka mana oh masantren di mana masantren nyana di Pandeglang bari sakola tante henteu di pasantren modern apa salap ai si Asep deka mana hirupna kunaon masantren salap engke nyana waduh daharna kumaha tah budak masa depan suram si Asep
kudauna jeung masantren eta kakarak masantren doang geus diinkaran dinaha-naha urang lembur bingungeun zaman internet masih masantren salapi dek ka rumaha sia hirup ka hareupna beuh budak mun deuk masantren modern ulah masantren salap ieu mah masantren salap ijazah teu boga engke ka ditunang ojek sia ka jeung kumaha ge mending mun aya motor namun eueuh ayo sia aduh pergunjingan di kampung si Asep masantren eta kakarak masantren doang ge geus litun karo beladieun si Asep kuat bae sanajan ku butur babaturanana we sia naon mondok we sia naon mondok wae terus diomongkeun tetep si Asep kuat wari tambahan ngaranna Asep Junaid tambahan kekedeung deui mah Junaidil Baghdadi aduh jasa hebat jasa ya wari dihitung-hitung teh geus 10 tahun beuh luar biasa lamun muludan nyana protokolna nyana sambutan pribumi nyana kabeneran eueuh kori nyana MZ teu datang jaga supaya nyana deui ngadua terakhir nyana deui diborong malam eta menang 5 berkat nyana kabeh geus mulai jaheuta si Asepnya tetep bae masih keneh jadi pergunjingan 15 tahun nyana masantren awewe arembungan keur mimiti masantren umur 15 tahun kuari masantren geus 15 tahun can rencana kawin cenah geus 30 tahun uis geus mulai aya tawaran kawin can moal wakah heula emang kunaon lah can hasil maksud cekeuna teh waduh Jasia tuh sakit tuh bangges bisa gaya dibandingkan jeung orang lembur tapi jeung nu bisa maing tuh bisa dek naon tuh dek ria Allah bener ya tereh Junaidil ya dek ria Allah cekeuna ieu ka mana ka Gunung Karang gua jadi dukun ieu mah ieu mulai nyana gua ari mangaheuyeuh dina ilmu batin neangan guru nyana waduh teu kapanggih-panggih kebeneran aya terus kunyana diolah zikir terus bae datang ke tijahar datang ke kopi ulu mulai baju na cumplang campling litun karo Asep aduh sia teh sebenarnya normal henteu sih hirup kunaon atuh kopea sia mah budak geus beureum kitu sakumaha Ki Ahmad sep baju asana aing maneuleun sia ka mamana eta deui di imah eta ke masjid eta aju sia mah aya undangan eta emang eueuh deui baju teh mah hayang ieu bae baju sendal sia mah sabelah lain sepit atuh jama kesupuh para ruguh sia sih sabenerna kumaha sih pikiran sia kabeh jadi pergunjingan padahal nyana keur ya Allah nyana teh keur ngawarah batin nafsu terus jadi pergunjingan Sep hirup tuh kudu bergaul ngaranna ge makhluk sosial waduh coba tuh yuk di ditu tuh aya golek di Pabuaran orang nonton golek yuk orkes deui henteu lah henteu bae nya mah serba henteu gaul tilok sorangan bae waduh mantep jasa indung bapana geus bingung Sep aing maneuleun sia asana waduh sia sih deuk jadi naon ieu ku aing dipasantrenkeun di modalan kok kuari jadi cumplang campling kieu kadang-kadang aing neuleun sia puyeng aya yang kawin atuh bebejan teu bah abah bae urus emak urus ulah mikiran kula sia deuk ka mana emang tujuan sia teh anak abah mah anak abah bae kula ge ngaku ngan ieu mah heulanan sementara ieu abah ngurusan abah ngurusan emak kula mah geus urusan sia deuk urusan naon tuh kula mah deuk jeung Allah bae boh budak Sep aing mah asana muringis ngadengeusnya muring ka kulu asal sia ngomong ka Allah bae nyaritakeun urusan rezeki geus kumaha Allah nyaritakeun nagara kumaha Allah ditawaran kawin kumaha Allah bae atuh sia deuk kumaha lalakonna henteu mah geus di ka Allah keun bae wah Sep sana tinggalin lengkah ku batur kajen kula mah malah lengkah dek lompat bae
si Asep geus beda ku hari geus jadi pergunjingan litun karo atuh timiti mondok jadi omongan jelema bisa ku bisana ngaji tetep teu bergaul ku hari dibutuhkeun deui nu deuk ngararaji ge aya tapi tetep bae nya nambung tetep bae cumplang campling we kadang-kadang lempang tuh make sendal duit teu mawa terus masyaallah jadi omongan jelema ku hari di mana-mana ngajinya nama ayana lain diharap di tukang we bari ngarokok ada si Asep jadi kieu ieu budak bujal kadang-kadang kadeuleu aduh geus gitu aya teu ngarokok hees geus kitu bae teh ngajina eta si Asep tanu hees dah aduh ngagurinjalnya na sial aing eta sia teh guru hees atuh deuk hees badi ditu henteu cenah yang bari ngaji si kiai cerdas sok nyinggung kula lain nyinggung mah nyerekan lebih parah ya. Terus si Asep teh kuari Asep beda lantaran kanyahoan ketika di lembur ka Bararanten nyana aya ternyata begitu orang lembur ka Banten Asep geus aya di Banten Sep ka dieu jeung sa teu jeung sa lain naik naon teu naik naon lain kami berangkat kan tadi Asep ditu keur diuk bae kok ya di dieu geus kebal tanyakeun bae ka tukang kopi tah ih mantak aneh nanya ke tukang kopi B ya ayo tadi tuh ngopi ya tira ti isuk jangan nama ti isuk heran aing ka sia Sep tadi aya di ditu kuari aya di dieu mulai geus cumplang campling tinggal cumcang campling lain deui Sep ayo tuh orang balik henteu orang balik kalau mau di dieu bae henteu ayo ieu ka dieu naik di dieu gua ditawar tadi mah dicemooh kuari nawaran ayo dihareup di dieu dia moal ente ayo ieu babareng aing bareng ente ieu moal manuk di dieu bae kan oh teu jadi begitu datang ka iba Asep keur azan Allahu akbar eta lain Asep magrib apa tadi diajak cara moal tanyakeun coba ka urang dia eta tadi Asep emang kadieuna ira jasar ge di dieu ji sia urang Asep kumaha ieu lalakonna wah mulai tah ieu cumplang campling geus kaliwat ku hari nu tadina dicemooh ku jelema ku hari mulai dihormat waduh Waalaikumsalam Sep ieu nu kajual taneuh teu laku-laku mulai si Asep naik derajat si Asep aju kunaon teu laku ayo bah supaya yang laku bae ieu gegeran yang umroh maksudnya supaya yang laku lah tuh ngajual-jual ting tang atuh nu aya bae duit ibu gua aya di ditu barang atuh emas bae jual tanu mah ese cenah yang musuhna emas bae nu aya pan aya tuh di jih nyahoan si Asep Sep sia emang kunaon yang bisa nyahoan gitu geus ulah sebengeus pokona eta bae jual ngomong ai si Asep nyahoan urang boga emas 2 batang Masya Allah isi Asep wah tuh mulai ayah seminggu kan Waalaikumsalam Sep iya telaku-laku pugu iya naon ulah umur saya 30 can kawin sarua atau maju lain gitu Sep sokan sarua gitu atuh sarua masalah ente mah minta doa na bae aya Asep onam sama teu kawin kitu mah aya tung geus teu kudu kawin lah ente mah yang doa na bae anak aya kade ciduhan we cain poh geus ka ditu bau balik tidinya perebut jelema ya Allah ya Rabbi jelema kabeh ngadatangan Asep diseret gede hutang oreng tah ieu si Asep geus model jasa ku hari seduh metu sakecap nyata
anu tadina si Asep litun karo diinkaran tingkah laku pagaweanana teh dicemooh ku masyarakat tapi kuari mah jadi pusat perhatian. Ada bener-bener Raja Balende ya. Kuari si Asep jadi omongan hebat jelema. Di mana-mana nyaritakeun si Asep 10 tahun ka tukang mah mencemooh, menghina, mencibir kabeh neung hebat-hebat. Setelah 15 tahun 20 tahun ka dieu teu karasa nu baheula ngomongkeun jadi ngamulyakeun. Nu baheula ngamusuhan kuari jadi babaturan. Nu baheula manehna teresep kuari paling cinta. Nu tatadina geus istimewa. Ngan si Asep na be kuari embungeun. Nah, ieu lah nu mantak disebut nakirah maksudah. Awalna mah nakirah dicemooh wa tuqsadu sanian. Barang geus jadi mah dimaksud nu mantak nakirah maksudah. Lantaran geus aya siril khususnya. Gitu kabeh ge atuh. Ba'da tamakkun minha sabadanya na paceg dina khususiyah. Baheula mah manehna kikituan teh keur ngalalakon di jero hate teh micenan karesep. Nu mantek dipicenan teh lantaran loba jelema katipu ku dunia aja dunia mah mataul gurur nu kamari di ditu imah nu dibagus-bagus ku ari mah geuninganan goreng bahkan geus eueuh dirindes make bulldozer etalah dunia. Nu belah ditu tadi nanya ngabangun nu sakitu hebatna ku ari mah geuninganan geus eueuh bangunan nu hebat teh jelemana duka ka mana etalah dunia. Kamari masih itu ngabereleng mobil nandek make nu mamana ge aya bahkan dihitung teh hebat 12 13 tapi kuari mah geus eueuh hiji-hiji acan bahkan jelemana ge kuari mah geus muriangan be etalah dunia. Nah kulantaran kos kitu maka si Asep teh micenan supaya ulah cinta dunia cintana teh ka nu nyieun dunia bae. Geus melalui riadoh mujahadah terus kikituan bae ti leuweung ka leuweung ti gunung ka gunung ti kampung ka kampung teh nu dimaksud nama ieu teh micenan karesep diri ulah resep kana dunia. Geus bisa kuari mah dunia teh geus eueuh sasieun-sieun acan dina hatena. Kuari mah embung babarengan jeung makhluk lantaran makhluk mangan sakadar boga dua rupa mun teu nyacad ngalem. Eta teh jadi karugian ka urang ketika urang dicacat, ketika urang di alam urang berubah cilaka. Nu mantak manehanana teh micin karesep kana makhluk ulah ayat tengulak ta'aluk putula patali jeung makhluk hiji be ta'aluk teh jeung Allah. Kuari bageus bisa Asep teh nomor katilu nafsu. Lantaran nafsu mah kendaraan setan, setan teh ku Gusti Allah diciptakeun jang haru biru. Jangan ganggu manusia dibere urang teh nafsu dikendarai ku setan dipicenan ku si Asep nafsuna sehingga nafsu teh anu digambarkeun anjing hideung ku ari mah eta anjing hideung teh bisa ditungtun nu tadina mah anjing hideung nu nungtun urang ku ari mah dituntun ku si Asep anjing teh bisa disinggah-singgahkeun eta lah nafsu. Nomor kaopatna setan eta setan ge lantaran di dirina geus eueuh karesep dunia makhluk jeung nafsu geus teu aya hese jang nyelap setan teh bahkan setan teh ampuneun boro-boro nanaon model kasirina Umar bae setan mah ti jauh keneh bae setan geus lumpat sieun kitu keneh kasirina Umar boro kasirina Umar deuleu sorban ngagantung bae setan kudu lumpat ieu aya Umarna kajen kuku mah ka sorban bae sieun. Ai urang mah setan teh tuh jadi babaturan mukhalid urang mah jeung setan babarengan sa mobil rejeng babarengan di DPR diuk babarengan di MPR diuk babarengan di pabrik diuk bahkan dibisiki urang teh di pabrik ku setan teh cek setan cokot eta sepatu lumayan 5 pasang ge kamun dijual jang tatambahaneun maisyah boloon. Doh kan, ayo setan terus tayu mah ku si Asep setan bisikan-bisikan dan lain sebagainya dipicenan geus eueuh makhlukan geus eueuh duniaan geus eueuh nafsuan geus eueuh setan murni luar biasa. Asep hiji bae Allah masya Allah eueuh di jero hate kuari didatangan ku jelema
nu susah cintaeun lantaran sering dibere, nu sugih resepeun lantaran tilok dipenta, pejabat geh datang resepeun lantaran tilok dikumaha-kumaha, hayang naon didoakeun nya nama nu penting mah kamaslahatan sebab diri nama maksudna naon, dunia geus teu hayang, makhluk geus teu resep, nafsu jeung sajarah mah teh hiji bae ka Allah, berbagai lapisan bakal resepeun lantaran di dirina resepna ka Allah. Mantak jelma sasalaman cium tangan lain ka manehanana, orang di jerona aya Allahan. Kurang kumaha si itu udeng-udengna gede, kurang kumaha si itu kasep jeung hebat, tapi gebungeun jelema cium tangan lantaran di jerona aya jawaraan. Kiai tinggal kiai tapi horenganan di jero hatena hate jawara, saha nu daek cium tangan ka jawara, malah mah hayang nampiling ka jawara. Mantak besi aya kiai ditampilingan eta teh lain nampilingan kiaina, horenganan hate nu berhate jawara. Hehehe, kos gitu. Nah, iyalah. Nu mantaknya nasa salaman teh lain sasalaman ka manehana si Asep basapira si Asep, tapi jelema cintaeun tapi jelema yang sasalaman bae horenganan di jero hatena murni aya Allahan. Bahkan bila perlu jelema deuk sararujud lain sujud kanyana aya Allahan. Kos gitulah si Asep, wah istimewa. Nah, awalan litun karo keur ngalalakon, kadua watuk soda saniat ba'da tamakkun minak, maka payazharu ilayu sahibuha badal qopa, lahirlah rahasia kawalian sahibuha nu boga rahasia tersebut badal qopa sabada nyepi. Numantak moal aya jelema jadi wali tanpa perjuangan moal aya. Urang lamun neuleuh abuya di Cidahu neuleuh hebatna, ulah neuleuh hebatna, neuleuh perjalananna. Neuleuh Mama Bakri, ulah neuleuh Mama Bakri ke belah dieu lah baheula keur perjuangan anak. Neuleuh Mama Sujai, ulah neuleuh Mama Sujai ke belah dieu nak neuleuh perjuangan memehna. Neuleuh Mama Satibi ayeun, ulah Mama Satibi belah dieu nak memeh perjuangan anak. Neuleuh Mama Makmun teh ulah neuleuh bak ka dieu nak keur memehna, coba kumaha Nawawi, Makmun Nawawi. Ulah neuleuh kitu Mama, kitu busul kalim belah dieu nak. Wow, luar biasa. Deuleuh perjuangan baheulana, ulah neuleuh Ki Khalil nu belah dieuna, deuleuh perjuanganana pahit anu luar biasa. Kapahitanana atuh manehanana mah jaba puasa bae riyadhah bae. Aju di dinya ge aya cai loba tapi tetep bae nya embung nginum. Urang mapan eueuh ge di teangan, nya mah geus aya ge embungeun bandingkeun urang jeung Mama Khalil. Hayo coba deuk kumaha tah. Mantak kurang mah biasa-biasa bae lantaran urang mah jelema biasa akur bae. Ngahiji jeung jawara urang jadi jawara. Ngahiji urang jeung polisi urang jadi polisi. Ngahiji urang jeung petani urang jadi petani. Atuh naon bedana? Naon bedana? Ieu mah kiai teh atuh berarti ieu mah jeung pamarentah akur jeung tukang judi akur jeung tukang adu gotok ge akur bae. Atuh ieu mah lain kiai berarti ieu mah casingna doang. Casingna doang kiai, mesinna ieu mah mesin bok-brok. Tak eta warasa ge ngebersihan batinna sabada khofa. Be nyilip heula nu mantak di pondok pesantren mah eta teh tempat jang nyilip. Maksudna ka ditu deuk neangan siril khususiyah. Geus dimurnikeun pondok pesantren mah loba nu bertanya-tanya kunaon sih henteu dimewahkeun kiai. Oh, lah bertanya ka aing, engke bae geus jadi kiai memewahan. Pan geus jadi kiai jadi memewahan, geus jadi kiai memewahan ge teu asa mewah. Ku harina dididik model kos itu kunaon kieu teh daek ngabangun pondok bagus 5 tingkat ge kabangun, ja duit mah loba di bank. Itu apa hari itu kos gitu mah tapi lah dididik. Kunaon sih kiai henteu make sakola mah teh jurusan syaitonir rajim. Kunaon teh dimodernkeun, modern ge teh jurusan jahannam. Ieu mendek dimurnikeun, ieu mah ulah berbau-bau dunia dimurnikeun ge sakieu ge murni dibau dina dimurnikeun ge bau dunia bae hese. Kunaon sih kiai teu narima awewe babari nyandung. Nah, pot tempat sekolahan mah jeung awewe eta teh ngeunaheun nganjang resmi. Unggal poek si kiaina lain magaan ngaji neuleuh anu irungna mancung bae. Tuh kan? Teu cenah kiai mah ngadidik didik teh podol sero. Lah bohong. Bukti da ka dituna kiaina loba anu ajuna mah lah urang mun dicaritakeun mah di anu ngareuneuhan eta kiai. Lain kiai nu ngareunaan mah setan ngan nyana nginjem awak kiai belon teh kiai ka injem ku setan. Nah dimurnikeun deuk dididik ieu teh budak teh lain sakadar ngaji supaya bisa maca kitab tapi mentalna supaya mental wali.
lain mental jawara, lain mental pemerintah. Lamun dididik di pondok pesantren modern mental geus mental dunia, dididik di sekolah geus pugu tambah dunia lagi dunia deui, dididik di universitas lain teu pinter tapi mentalna jadi mental penjahat. Nu di DPR lain teu palinter mentalna mental penjahat. Nyada jadi Dracula nguyuk jeung nyesep getih masyarakat, eak-eakan masyarakat, lain teu pinter tapi mentalna. Nah iyalah di pondok pesantren dididik mentak lamun kiai nah hayang boga bangunan bagus pondokna kiai teh teu bagus lantaran berarti teu ngadidik ka santrina kajen kiai nama gedong ge belon teh kiainya nya nah hebatan aya santri teu meunang tugas jadi kiai jiga ada teu meunang Tuan Abdul Qadir geus jadi wali nya daharna jeung bakakak ai murid mah sabodo teu meunang jeung bakakak anjing tembak ge ulah. Wah, ieu mah Abdul Qadir kajajadem masalah ieu mah. Tah ieu keur carita. Ai geus bisa mah naik mobil mewah teh asa naik mobil mewah akur bae jeung naik mobil goreng mun masih kebe beda ulah. Make baju bagus jeung make baju goreng akur bae pada sapira nutupan aurat mun masih kene beda ulah. Etalah si Asep teh keur ngariadohan eta timimiti takholi kemudian tahali datanglah kata jali maka ba'dal khofa lian tafabihil ibad manfaatlah hamba-hamba naon bae nu datang ka manehanana sangat merasakan tiis ngeunaheun jeung hasil maksud latahya bihil bilad hiruplah negara pasar jadi aya karamean jadi aya keberesan jadi aya melalui nasihat-nasihatna manehanana tetap dimanfaatkeun ku negara kitu keneh ku masyarakat berarti masyarakat jeung negara sangat ngabutuhkeun lantaran di jerona geus teu butuheun dibere sakitu teu dibere sakitu disanjung sakitu teu disanjung sakitu nya nama di jauhan sakitu di deukeutan sakitu lantaran geus ditapaan heula nu mantak lamun kiai can kungsi tapak belebah eta ngagibeg bae barang datang be camat aju ngagibeg bae kakarak camat doang ngagibeg bah tuh komo bupati ba datang ngusruk camat bae datang ngagibeg atuh bupati bang ngusruk lamun datang bangsa gubernur teh lain ngusruk bapana ngusruk naon tangan ba ya basa luhureun ngusruk naon ringsak teh mah geus gepeng ringsak bae geus tuh batak loba kiai ringsak. Nah, eta terdiri dari itu datang bae sebut. Jadi nama urusannya, urusan orang mengaji bae. Nama urusan dunia, nutup para ruguh nyikut lain urusan Al-Quran. Orang mengurusan Al-Quran, toja iya orang yang nyana. Atuh bae datang bae, orang mah menghormati kemanusiaan anak. Adapun tujuan-tujuannya anak, atuh masing-masing bae nyana-nyana. Orang-orang tabun kiai geus kos gitu kakarak eta kungsi riado.